Alkisah di hiji desa di Pulau Bali, aya saurang budak anu resep pisan tuang. Dina hiji dinten, anjeunna tiasa ngancik jatah tuang kanggo 20 jalma. Kusabab tuangna seueur, awakna ganggang nambah jangkung sarta ageng pisan. Anjeunna lajeng kasohor ku nami Kebo Iwa, anu hartosna aman raksasa. Wih Kebo Iwa, anjeun lapar atanapi resep tuang. Kebo Iwa, oh Kebo Iwa, upami henteu bobo dicaplok kuleak. Kebo alit tuangna seueur, naon we diasupkeun teu aya beakna. Tahun demi tahun kalangkung, Kebo Iwa beuki ageng, beuki teu muwuh. Kabiasaan tuangna oge beuki ngageudeur seueur pisan. Ayah sareng ibuna nepi karepot ngadihakeun kadaharan kanggo anjeunna. Unggal dinten maranehna sok ngalah sarta masrahkeun tuangna ka Kebo Iwa. Abdi acan waro. Kitu rengekna ka ayah ibuna. Tungtungna warga desa teh reus hate nyisihkeun sawatara tuang kanggo Kebo Iwa. Bari sakaligus nyuhunkeun tulung kana tanaga kuatna. Kebo Iwa, sanggeus ieu tulungan ka kami di sawahnya, saur warga desa ka anjeunna. Om yom yom. Abdi Kebo Iwa awa abdi kuat sadaya kedoharen pasti kalah. Hop sanajan parantos warok awa api janten kuat. Gawe oge semangat Senin dugi Jumat. Sabtu Mingguna kumaha? Tangtosna tuang deui. Hai. Om yom yom. Kebo Iwa resep pisan tuang sarta ngabantosan warga. Nanging aya hiji kebiasaan goreng ti Kebo Iwa. Upami anjeunna lapar gampil pisan ambel. Malahan nepi ka ngarusak ima-ima warga upami teu aya kadaharan anu sayogi kanggo anjeunna. Lapar, sate, kari, rendang, tahu, opor, gajah. Ih, naha gajah oge? Mana kadaharan abdi? Kitu amukna Kebo Iwa. Kebo Iwa, sabar heula. Ieu nuju dipeseurkeun kadaharan. Aduh, abdi sanes kadaharan. Kebo Iwa, keluarkeun. Carita ieu moal tiasa ditiraskeun upami henteu aya abdi. Warga desa kakawatiran ku lampahna Kebo Iwa anu sok ambekan sarta ngarusak desa nalika lapar. Ayahna ngadeukeuten sareng ngucapkeun, Kebo Iwa, desa ayeuna keur kasareng halodok. Sawah jeung kebun gari, sumber cai mea. Jieun sumur anu jero lega di handapan gunung. Upami cai seueur lahan janten subur, kadaharan bakal kacida lobana. Kebo Iwa ngemutan sababaraha waktos. Teras nantung lempang ka handapan gunung ngadu taneuh kuna panganana. Cangku anu jero. Taneuhna jero caina seueur. Kebo Iwa ngadahar sagala kadaharan dina sakedeuk. Kusabab kacida waregna sata kacapean, anjeunna antukna sare di dasar liang sumur. Anjeunna henteu sadar yen cai tina jero taneuh ngucur kacida derasna. Kebo Iwa. Udang. Kebo Iwa. Ayah, ibu, halo. Teu aya jalma di dieu. Yuhu, halo. Arek ka mana sadayana ieu? Oh, di dieu arupi ruputna. Ayah, ibu, buru. Eta Kebo Iwa ti lilep ka dasar situ.
Sadaya warga kaget. Teu aya saurang oge anu tiasa nulungan Kebo Iwa anu kersare di dasar situ. Ih, hanjakal pisan Kebo Iwa. Sadayana karasa sedih ku rasa kaleungitan. Kanggo ngeunang jasa jeung pagawean Kebo Iwa, tungtungna eta tempat di ngarananan Situ Batur. Heshim! Eta Kebo Iwa. Anjeunna salama. Bo Iwa. Sadaya warga nyarita babarengan. Acuh! Abdi kapo. Moal hoyong kalalawi hituang deui papan kantung lebih kadirila di situ. Cuh! Kitu carios Kebo Iwa ka warga desa. Leres Kebo Iwa. Tuang teh penting nanging upami kalelewihi oge sanesai.